Iya Pak. Iya, akan rencangan. Oh, Sampurasun. Iya, iya sama tangan dia. luar biasa. Amang ka Giri Harja cenah gitu, yang ngobrol jeung Bapak gitu. Ngobrol lah, Naon atuh? dialog ke dialog. Nya sami Dialog sami bahaya tuh doang. Ya, hayang ngobrol naon mah duka eta mah kakak meureun ti bumi aya niat naon, niat bener atau niat teu bener? Ya bener atuh. Ada segala rupa gepan kumania. Nya, Inna mal amalu binia. tuh. Segala rupa amal-amalan kumania. Nya, niat hade atau niat goreng? Ya, Nya. cacak Naon? nanti gara-gara mineng lalajo rindu suara dan Acan, mantan tayang. Syuting. Syuting acan. Bapak pasti dadalang ya. Nanti kan nuju teh acara ya. mohon. Pami dina luang waktu eta padadan ngagarap naon wae teh. Pun bojo we digarap mah naon deui atuh da ngagarap bojo batur ulah doraka. Nyentong atuh bojo batu mah sanes mangset. Kagiatan. Nah, kagiatan. Nya kagiatan mah kieu we lah nya refreshing atawa naon we. Nyen konten gitu tah. Konten. Tah konten. Kada mah konten gitu we lah. Ngomean wayang naon we. Nuju naon ya? Selain menanya, ieu teh dewek teh cicing hareupeun balong keur naon kira-kira? Keur naon nya? Nya keur nguseup atuh si teh. Pan teu aya pancinganana. Heeh. Kela. Oh, bener. Jadi wargi dinten ayeuna teh Bapak Dadan Sunandar Sunaria teh nuju mancing jeung si Asep Kontet. Cenah mah lamun meunang teh deuk dibakar, deuk dibalado. Emang lauk bisa dibalado gitu? Biasa juga nama Hah? Asa karek ngadenge balado lauk mah euy. Kela. Alusna kumaha ya kira-kira? Apakah langsung ka ditu atau diintip heula? kurang intip heula we nya. Atuh diintip heula mah irah nepina sia teh. Oh, nya ya. Langsung ka itu ya. Hayu. Nu saperkeun. Hayu wargi. Tah, alhamdulillah jadi sim kuring teh dinten ayeuna teh nuju aya di Jelakong. Jelakong teh itu kampung seni. Geus anu kakoncara bahkan lain di urang wae. Geus nepi ka dunia pan. Tah, kabeneran ayeuna teh pada teh nuju mancing jeung si Asep Konten. Lamun meunang urang mental laukna nya. Iya. Tuh kan bener tinggal. Ah, geus melong ka dieu eta mah berarti mun melong berarti bebeunangan. Tong ngadeng teuing, cicing. Punten. Bro. Ya, Alhamdulillah. bare harewasannya. Naon gitu. Kan keur ngusip mah ulah gandeng lain. Ulah tuh. Bisi camal. Geus meunang can. Eta tinggal ya tuh. Mana? Oh, monya. Kok jangan lagi eta manusia mamang eta tuh. Naon semuanya cuma kita tanya kalau jujur mah ku kanyut. Tanya ku urang. Jorang ah itu geus lain kolot Wae wae. orang Sunda mah kitu, pan mah. Cawokah. Cawokah. Lain kieu Naon? Urang teh sajaroning ka dieu ka hiji hayang lauk. Mana ada kayang wae ka dieu teh. Nu kaduana kan ayu mangasih konten mah geus wanoh. Geus teh geus naon bahasa leuwih ti wanoh teh naon teh? Ya geus Roma lah, Roma. Roma. Jeung Padadan Sunandar Sunaria. Oh. Di kosan iya ngobrol gitu. Yang silaturahmi gitu. Ya lah, iya mah kudu nunggu mood biasana lamun ngalieu Mun ngalieu sidaekeun. cobaan atuh. Cobaan. Ini orang cobaan geranya lamun berarti lamun mahena kurang ngalieu berarti daekeun. Mudah-mudahan nepi kana set. Nya mudah-mudahan da pahamun mahena mah tunggu koma mau kamera kieu mah.
tuh berarti daekeun. Halus eta bicara. Kurang mah eta pan naon sebenarnya teh kode mun mahena geus senyum gitu. Gua. Nah, berarti daek. Asa teh kitu ge mah. Udah itu mah ganteng aing merajet atuh. Ayo urang simpulkeun. Iya tuh. Bener mujarab itu. Jadi kieu Pak. Itu gerak ke mana? Hei. Ngadon ingkah beri lahan. Itu kayak berarti geus pahameun. Oh. Geus pahameun pahamana teh. Oh, ada wawancara. Tuh ada cing mun di ditu. Yuk, simpulkeun. Lain kala bisi lain paham ah. Eh, Bisi ente mood kumaha ke? mah ieu mah main mah kitu. Jadi obrolan urang tadi teh nyahueun. Oh. Gitu. Iya Pak, iya, iya, takkan rencangan. Oh, Sama lasun. Iya, iya, sama tangan dia. Luar biasa. Amang kagiri harja, cenah gitu. Yang ngobrol jeung bapak, gitu. Ngobrol lah. Naon atuh? Dialog. Nya sami bahaya tuh doang. Ya, hayang ngobrol naon mah duka eta mah kakak meureun ti bumi aya niat naon, niat bener atau niat teu bener? Ya bener atuh. Ada segala pagepan kumania. Nya, Inna mal amalu binia. tuh. Segala rupa malam-malam kumania. Nya, niat hade atau niat goreng? Ya, Nya. cacak Naon? nanti gara-gara mineng lalajo rindu suara dan Acan, mantan tayang. Syuting. Syuting lagi acan. Mama pasti dadalangnya. Ju itu Kak, eta mah geus aya izin mah. Ayo Ngobrol atuh. balik di mana? sarang Ka mana atuh? Itu abdi mah itu kan banyak Sosok. sarang nuju di pacilingan. Gitu eta. Moal dia mah gitu. sarang Naon sareng gitu. nyatuan Oh gitu, nya, sarang. kan cutuang nama acan. Eta mah jeung kakak. Ya. Ayo atuh, ayo. Sok. Ayo. Ayo. Kumaha ieu teh? Itu. Alhamdulillah. Naon ya Kak Ieu Pak Dadan. kumaha Anu kahiji mah meureun hoyong silaturahmi. berarti nu kahiji berarti nu kadua nanya Ayo atuh aya kahiji pan aya kadua. pasti alhamdulillah nuhun silaturahmi man sami Alhamdulillah sehat. alhamdulillah Alhamdulillah wargi ta katawis. Janten aya nama katawisna teh nuju mancing. mancing Tah nu kadua mah hoyong ngaroskeun teh pelebah mancing teh tos kekengengan atawa nepi acan. nyata kengeng usahapan balong-balong abdi mah kengeng teh kengeng usaha Sanes maksud teh tos kengeng lauk oh atawa nepi nya acan. tuh mancing mah kengeng lauk dan kengeng domba mah lain musuh Kieu wargi janten kadang-kadang pami misalkan menakan atau napi ngobrol sareng padalang teh sok sono teh sok kumahanya bahasa teh sok sieun lepat Wah. gitu tah. biasa we lah dah orang mengerti rek bahasa naon manesa naon oge nu penting mah komunikatif lah Komunikatif ya. Tah gitu Medan katawis main urang sadayana alhamdulillah sehat jeung waringkas pamugi mudah-mudahan urang sadayana oge aya dina ridho Gusti sehat sadaya. amin Janten nu paling utami nama memang abdi teh tadi teh kontekan sareng si Mang Asep kontet. Ka dieu cenah di dieu cenah nuju aya mancing bahkan lauk teh hampir karena 17 kintal anaknya gitu. wah 18 Lebih eta bantunya lebih seueur Tidak atuh. bohong, konten mah tuna. Tah gitu Medan ayeuna nuju teh acara Teu, nya mancing we. mancing ngumpul. Teh acara. Karena kamarinya engal kenanya acara teh di Cikalong ya. Nya kamar di Cikalong. Ya kieu we acara mah naon deui itu dah. Nya. Puak paok tuh bisa. Oh, entong atuh padalang. Sorry. Lain juga anu rumah saja. Nya itu dah. Naon deui atuh kieu we menghibur sukma lah. Menghibur sukma. Eta jarang-jarang deket kelebah dinya. Nya bener. Tah Pak Dadan katawis kurang sadayana seorang padalang seorang naon deui nya pokoknya mah seorang Seorang ayah lah. seorang ayah baik seorang suami yang sangat baik Amin. terus nanti kan nuju teh acara ya Mohon. pami dina luang waktu eta Pak Dadan ngagarap naon wae teh Pun bojo we digarap mah naon deui atuh da ngagarap bojo batur ulah doraka. nyentong atuh bojo batu mah sanes mangset Kagiatan. Nah, kagiatan. Nya kagiatan mah kieu we lah nya refreshing atawa naon we.
nyen konten gitu tah. konten. Tah konten. Ngada mah konten gitu we lah. Ngomean wayang naon we. Sa bisa-bisa da kantor da lain pejabat meureunnan. Ya. Aya program barunya Nah, naon tah program baru? Rindu Suara dan PGA tilu channelnya lah eta lah. Ya heureuyan lah eta mah program heureuyan sinetron. Sinetron lah ya. Sinetron. Soalnya kan program Talk Somat istirahat atau nabi kumaha? Teu istirahat dah sanes upacara mungkin teh upacara istirahat. Maksudnya break heula atau kumaha? Break-breakan gitu break. Wajar eta mah tuh. Belajar oh nya. Mohon. Janten kumargi rada seueur lah kontenna di PGA Tilu Channel mah aya Dokar tadi talk show, terus aya dua show, aya CWR cerita wayang rakyat, aya wayang oge, aya keliningan oge. Rasana aya sinetron janten ayeuna konsentrasina nya kana Rindu Suara Adan. Iya maksa aku kudu datang. Sulah sakut paus aja pegawaian kitu. Lain nya eta we kana ieu nanti kana sinetron. Sinetron. Karasan je Ngiring ancruk. Ngiring ke Mekah. ngiring umroh. Intina kira maka abdi oge kan nemayan nya. Tenarosnya tulis tenaros. Bisa ieu terus abdi. Abi pemain Abdi dalah. Rindu Suara Adan. Ayo Bapak. Jadi ngerasa kapanggil gitu. Jadi abdi ketika nalika ngobrol jeung apa bos nyambung tentang perfilman ya tertarik karena abdi kan dunia wayang, dunia persunaan mah masih kena belum mendalaminya. Karena kan apalagi kan ieu sastra Sunda gitu kan ya. Orang teh yang sambil belajar lah menyelam sambil minum teh geningan pada akhirnya bikin sesuatu memang dunia abdi sitkom Kampung Harengheng enak teh keur diproduksi sitkomnya Sana sitkom. sitkom situasi dan kondisi teh ya sitkom teh karasan dibintangi ku Pade Batak Popon Mang Raja Iki Kucluk termasuk mereka abdi ge namanya masuknya kamari sebagai virus lah insya Allah mudah-mudahan katambi di tengah-tengah masyarakat. Karena virus kami itu maksudnya menghiasi ikut menghiasi gambar gitu mudah-mudahan. Virus Biasa itu. depan anu menghiasi mah kembang. Abi Ayo kemana? Kembangna mah kembang. Bunga bangke. Bunga bangke. Bau. Bunga Tah bangke. gitu kegiatan teh Kang. Ayo nanti. Mohon. Terus berjalan sabaraha episode teh? Kampung Harengheng. Terus aya 2 lah. Ceur mah. Nyapan leuwih ti hiji loba berarti. Henteu atuh Teu bisa. Ye. Dua mah nya dua we teh kedah sebut seueur pan cetok mah Leuwih dua. ti hiji berarti 2. Nya, Loba kasebutna. loba mah genep 7 10 loba. Anak hiji jeung 2 loba mana? Nya loba 2. Berarti lo Loba. Benar. Nya Aing benar. Ya urang mah jeung tibatan oleh omong leuwih hade ngajual 5 urang. Nah, salah. Urang daripada eleh omong komo. Nya. Nya penapal abdi ge kitu nya sakampung sok isi. Nah, gitulah ngisian kekosongan mah di nama pandemi pan hiburan live-nya rada dibatasi. Teu bisa paling oge virtual. Gitu we kegiatan mah gitu. Kegiatan. Manggung oge mungkin ya enak pan meureun enak kan aya virus baru deui teh ya. Naon? Omikron ya Omikron. Jadi ya maksudnya Varian baru gitu. varian barunya tapi ya tetap aja kita nggak aya wae nya acara mah aya Pak Bos mah ngan teu kos anu kamari-kamari kan aya urusan Ya dibatasi Ya, apa dibatasi. sebulan aya urusan 40 panggung atuh ngeleuwihan tanggal. Loba bener, loba bohongna sih. Kesibukan abdi mah kan dia dipanggil nguseup mungkul da ngawayang can bisa jadi nanaon atuh. Apaan guys enak jadi keur ngagarap Kampung Harengheng enak. Nya mata kabeh rada betah di dieu teh lah. Cuman Kampung Harengheng teh acan diupload ya. Tacan diupload. pokoknya mantosan lah. Kayak tunggu tanggal mainnya. Tunggu Di tanggal PGA mainnya. Channel. PGA Tilu Channel. Neme ngagarap 2 episode. Eta rencana ngebikin seberapa episode?
tilu. Bapak meni asa eueuh niat pisan yen film mah nya tilu atuh. 300. Toh, 300 target 300 episode. tiurat Mudah-mudahan lah. Ya ya abdi mah mengalir seperti air lah. Jadi tinggal semangatnya. tidak ada target sebetulnya mah. Yang penting kita berkarya saja. Yang penting orang bisa ngalengkah, yang penting orang ikhtiar, hasil jeung tena ulah pepilun nempok kadinya. Bisa nyeri hati atau kayak itu lamun alus bisa jadi sombong. Ya. Mending orang mah sajan we, yang penting orang usaha. Usahanya. Gitu. Berkarya lah gitu namanya. Tah, Gitu kan. kata Wiswargi. Sim kuring mah seueur saur karena nanti geus pada apa lah nya ka padadan geus ka koncara geus pada apa profesional naon sim kuring mah seueur saur panginten bilih aya wejangan ye wejangan terkait mengenai mancing karena ieu posisina nuju mancing ya. Karena kan mancing gitu ya. Waduh apa tidak lah. Naon gitu. Ngobrol tentang mancing. Teu naon. Karena kan eta Ini pertanyaan berbagi anu ilmu. jarang-jarang. Kan biasanya nu nanya ya wejangan tentang pedalangan, wejangan tentang budaya. Tak ieu wejangan tentang mancing. Tentang mancing, Abi- Abi teh rasa tergugah gitulah. Tergugah. Asa nemean gitu nya aya anu. Soalnya kan geus geus tahu batunya padadan mah tuh. Iya mah. Seorang bapak dadan dalang nomor 1 Jawa Barat. Betul. Kita ngebahas tentang permancingan. Betul, itu harus pertanyaan yang Oke. sebenarnya mah pertanyaan teh jika enteng pada kesel itu. Nyelak aing dalangan. Hubungan sama mancing jeung dalang. Pamitiasa konten dia tutup. Konten dia tutup pergi nyamuk Keluar tina etika. ya keluar tina tetekon lah mun tetekon mah gitu nah. Tapi kieu mah mungkin YouTube-nya ulah disabkan. Ulah. atau seueur. Banyak dalang di sini untuk mancing. Tapi kulantaran hobi orang mancing. Nah, Sami wae nya. Hobi orang mancingnya sami wae. Apapun pertanyaannya insya Allah kusim kuring mau dijawab. jawab atuh. Ya dijawab maksudnya Ya, gitu. ya. Maksudnya mau dijawab teh anu teu bisa. Ya. Mas Abab lamun pertanyaan anu teu bisa dijawab terus urang maksakeun tah eta teh disebut teh kokolot Gog. begang. Begog. Ya. Gitu. Mangga naon tah? Tahap bade mancing teh kumaha wae sih? Teu beda we urang teh upami segala rupa ge tadi pan disebatkeun. Jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat. Niat teh urang rek mancing. Niat. Ayeuna ujug mancing teu eueuh niat pan teu puguh. Ya mancing teh niat mah meureun moal mawa useup, moal mawa eupan, moal mawa kukumu, nya aya teh niat mah moal mawa jejer, nu penting niat teh lah. Bersihkeun heula. Mun bisa mah orang mah minta doa ka saha? Ka pamajikan, upami aya ka Ibu Rama we lah. Ya. Cikarek nadran. Bener nggak doa Nggak ada tak gini ngusep kamu. oge pan ngusep teh dalam artian kan mencari rezeki. Rezeki mah. Lauk itu diibaratkan sebagai rezeki. Jadi orang mencari rezeki itu harus ada ridho dari ilahi. Gitu. Bagaimanalah rindu suaradan itu. Tekadenya. Berarti Mang Acung teu ieu nya, teu niat nya. Aya abdi mah niat. Mawa teh jejer niat mah. mau lauk. Aya jejer mah teu mau kan jejer mah ngadungkuk di dieu. Apa namanya cek bapak kan kudu niatnya kudu mawa jejerna. Punten tapi punten ya. Anu ngadungkuk sanes jejer. Waduh kan. Jejer mah aya nyolengkra gitu. Ya, maksudnya seueur. Maksudnya gitu. Tahapna nyata meureun Ya, eta tahapna meniat lah. Niat lah. Kata hiji. Sapertos ieu we rukun kawin lah aya jaya panganten pabeget. Sarua ieu mesti begitu. Aya niat, aya jujurna, aya eupana, aya duitna, aya usepna, sareng aya laukna. nya. Anu paling penting Naon teh? aya balongna. Ayeuna upami aya lauk, teh aya balong, sanes nguseup. Naon namina? Meser lah. Ka pasar. Ai di balong mah diuseup ataupun Di kebon, di
kebon dialungkeun. Cerik. Oh, dikecerik. Oh, nya dikecerik. Ya. Bapak lo. Cara ngeceriknya. Ya, Bapak orang mana, Sur? Bandung Barat. Bandung Barat. Palingan di Bandung Barat tanya kecerik. Iya, tanya kecerik. Main dulu soradan. Nah, gitu. Jadi niat teh lah. Niat teh lah. Itulah berarti nya Emang ente rek jadi tukang usep naon? 35% lah. Barek ngajaran. Nek nyobaan karena Biasa ditambahan teh 5 deh. Jajak. Ini teh 5 teh. Aya penawaran wae ja. nah gitu warga nu penting mah paling inti nama simkuring kan anu teh di pasien kesehatan tiasa silaturahmi ka dieu da moal seueur saur teh karena terus bayatak lah. Ya, seueur. Pak- Tapi kan kieu nya maksudna punten abdi memotong obrolan tentang masalah budaya, terus masalahnya memang konten-konten beliau ge teh seueur Ya, seperti seueur. apa tapi lebih unikna Ya. konten nguseup. Nah, Di mana tapi katingan mah ada urusan nguseup mah tileutik lah. Ti orok keneh juga geus. Geus nguseup. Ah iya, geus diurus ku bapak. Anu Atuh nyanyi. gedean. Apa dicaritakeun lah gedean. Kakara we. Dirinya engket-engket gitu diajar ngawayang gitu. Nah, jadi Tidak mancing heula. tidak mancing heula. Pan nanaon ge pan tadi teh niat. Geus niat mancing, niat ngadalang. Pada akhirnya jadi dalang. Ya di dalam nomor hiji. Saja. Upami palai jadi dalang, kedah tiasa Nya seup heula. nguseup. Aya konten ajaran naon nya. Teuing abdi ge seharusnya mah yang babi jujur ya, babi jujur. Kaduhung gitu abdi. Tapi memang jarang terjadi, Bro. Konten karek ayeuna Bapak kadalang punten nyebut. upami tiasa bapak kada carikna ka dieu. Abdi teh tiasa malik deui teh. Oh iya, bener. Oh, teh ka dieu Nya jadi tah. profilnya. Nah, gitu tah gitu. Bapak engko dunia bapak teh di broadcast tapi Teh, apa? tapi teh hayang dilihat ku bapak oge sebetulnya. Enggak, tapi abdi bapak itu sebagaikan magnet. wow. Jadi ketika bapak ngomong teh set gitu. Ya. Oh, jadi langsung ngalieu. Ya langsung ngeliat margi gebosan na eta. Nah gitulah warginya. Karena kan pada dan lagi nuju mancing ninggal kuku Kenal mana. naon? Naon Hah? Besi rek aya taroskeun Aya terus deui. kene sok, mangga. Sok. Jadi ulah terpaku dengan Mancing. Heeh. Nu sanes lah. Tadi teh ya, Pak. Naon tah? Di awal ge geus naon teh. Wah, Nyedak. dak degdugna. Heeh. Beda aurana teh beda geuning. Gitu. Oh, jadi kieu meureunnan. Dia mah mewakili pan mah saya Iya ngomongnya. bapak sah. Abdi Kan lu buka konten teh ieu. rindu suara adan. Suara adan Jika teh. dia sudah suara adan. Saya ngomong pertanyaanna ieu mah. Jadi itu deh TV atuh. Ayo dah deui eta. Dik ngomong di naon sok atuh bro meja ngomong aya jeung aya waktu. Ya, yang bawa waktu. So. Nah, wanya pada intinya panginten ya tadi kan ngisi kegiatan di mana manggung teh aya ayeuna nuju ngagarap Kampung Harengheng. Salian teh eta panginten ngagarap oge dina Pega Tilu channel teh kan aya Program naon seueur. teh Sebuah program banyak. talk show na aya kan. Dua. Aing ngatang nu ka ditu. Iya we kieu. Teu kudu tepi ka. Seueur kempantan kita sebatkeun di tangan eta mah. Nya, Nah, begitu. konten di Pegati lo channel. Jadi mencoba ranah peraktingan. Ayeuna teh. Ayeuna teh. Tapi kan sami salarasna mah kan sami wae. ini Salarasna mah pinter. Jadi saya tidak mencoba. tidak bukan Pak jangan mencoba. nyenyahuanan kata saya juga. Saya tidak mencoba Pak, cuman saya coba-cobalah. Sama aja itu. Kan biasa ngigelkeun wayang, nalika di kamera, mahna kan janten wayang. Beliau teh jadi wayang hampura we. Jadi diatur ku naskah. Rame lamun apa syuting ieu. Mung diatur atuh. Aing ke dalang cenah. Nya di wayang mah nya. Di mana naskah. Ayo urusan keur ngamera jijireun cicing lalajo kitu. Ngahurinan batur ieu we kono mah. Jadi embung diusir-usir da urang nu boga acara cenah. Bae da kawasa atuh nu boga acara Pan kan. aya gambar gote maningan ketika abdi gambar gote ngeblur kitu. Sanu ngamera ieu. Teu boleh ngeblur kieu ciga kalakuan cenah kitu. Oh pada langge sok amak geuning ya. Apa amak nama?
tuh eta teh sedeng deuk amak teh geus kitu ngada malah ngerenang Sare lain renang maksudnya keluar maju iya renang mah Bang Edan sebelah gitu baginya da dipanjangkeun panjang diponokeun nya ponok gitu nya. hari perkawis pasoalan mah kumaha urangna nya pepatah mengatakan dipanjangkeun panjang diponokeun ponok pan dia pan pepatah Pak kata-kata mutiara atuh lain pan pepatah nya pan pepatah barusan nya untuk kan dia. urang pepatah mengatakan dipanjangkeun panjang diponokeun ponok naon salahna urang Ente salah kan pengulangan. tidak bisa Cek. da urang mah pepatah mengatakan Betul. Dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Paham? di mana lepatna Ente lepat. nah di mah Ngan lepatna nah ieu konten make juga dia gitu. kan ge kontennya mau upami ieu upami musuhnya upami ieu konten judulan Ya, judul naon teh? judulan teh Rindu Suara Emang halus eta halus berarti. Kudu nuhun Mang. Tayang di gemor-gemor hek eueuh kitu teh aing era. Cing sana rehat nu paling mah. amin pokoknya mah ieu teh naon cenana Bingung dia di mana dia. sayang ke kamera aja urang mah ngan doa beak baterena asa teu Kenala ya dua. Oh, ya dua. Di Kakak Nugraha. Kakak Nugraha Channel. Oke. Pokoknya mah Kakak Nugraha Channel mudah-mudahan subscriberna cing langkung ngejomantara, langkung seueur, pokoknya mah subscriberna cing langkung loba. Intina memberi bukan hanya konten secara verbal urang heureuy tapi aya muatan-muatan edukasi sanos bieu tina gogonjakan ulah jadi ejekan tapi ulah urang jadi ajakan urang sadayana nyata urang silaturahmi apan urang arang-arangnya ayeuna urang tiasa petepang sareng ieu Pak Asep Pak Kakak sareng Pak Kamera Pak Dadan. Pak Abi Saya teh Pak Dadan, aya namian. nah kitu tah urang teh bisa ngariung Berkahnya Berkah. rezeki oge Rika. Tadi tos liput wayang di itu atas. Atoh. nah nya teh diantara ngomean wayang nu tadi lah Nya. Ya kegiatan mah kitu paling jeung abi ya nama. Ayeuna teh. Heeh. Nya apa nya? teu Teu cenah. Tadi akui di mana sih? Ya abi mah ada. Pan abi kitu tentang bantuan bapaknya tuh satu gitu mah. Eta mangga ketelangkung bari ngobrol naon, ngan abdi meureun deui mah Cicing heula. sebagai babaturan ieu nya nu enak meureunnan keur jeung bapak mantosan lah. Karena gempuran ieu mah. oh gitu Gaduh penyawat gempuran. oh Jadi, duh kumaha cenah ngobrolna cenah aurana teh padadan mah gempuran ya jadi gempuran teh panyawat nyawa. upami pale damang kumaha? apa daun salam Ya. Nya. digodog Anu ganggu Digodog. mon sudah tegempeur gitu Ya. digodog terus campuran madu sekedik Maduan madu sekedik sekedik terus dipoto weh dipoto weh. foto we eta simpen we dina ieu nanti dina janela atau napi mamidangan simpen turang teh perong we moal geumpeur insyaallah ari penak sareng salama wah mana sia Panas di kupingkeun eta. simpen perong supados teu geumpeur Ai salam. herbal yang Eta herbal. kata herbal daun salam Tapi tanya deui. mau efek samping Anyar eta momentum. mau efek samping namina herbal mau efek samping benten sareng anu kimia nya benten sareng kimia obat-obatan kimia lah tos upami bade Salam. upami Salam diangan bade mau direbus direbus. upami teh 8 salam dalam sikit 8 lembar 8 lembar. lembar Ya. ini biasa wes agak gitu Ya. tapi benu anyar tiasa nama Nya menang alanya. ya upami tiasa mah kengeng mau Eh. Syarat orang teh teknik cager teh ditonyoknya anyar campuran madu sakedik lah tong seueur teh disamis teh dipoto. Tau. Perong weh. Simpen. Nya. Ya ulah ka DP simpen lah. Nya. Dina aya paku, Paku, nya. Ya, paku. Temok, temok. Pakuna paku payung nya kada. Ya, nya. Eta mah syarat lah. Nya. Urang teruskeun sampurasunkeun. Amun
paku payung. Bener harus paku payung. Harus ke paku payung. Tas di tengok Mohon perong salamilamina. Dupi ka urang teu gempeur. ningali ke eta teh. Nya, tos urang teu gempeur ningali salam, tahu pami penaksanan sanes teh. Tos biasa deh. Anger. Muarobat. Nu mawi tong dianggelah eta mah. Capi mah eta tong dianggo. Tong dianggo eta resep. Gitu kumaha geura. Aja ngobrol aja manfaatna eueuh. Nah kumaha ya. Aduh. Ah gitu, tayeuk geus teh mana pada teh. Boga ramuan memang untuk gulai dahar di porong mungkul ge nya teu guna. Margi Herbal. eta mah margi herbal eta mah herbal mah teh efek samping eta. Kayak efek sampingannya. Ya mun oli sampingna aya. Eta ya efek sampingan oli sampingan. Ya mama tah. Oli samping. Oli samping. Teh kana aja. Teorinya manjang kan. Begitu Margi. Oke, Margi sadaya tonohnya Mang Kakak Nugraha. Baheula Nugraha teh jurusan Bandung Majalaya Nugraha bus. Elap. Bus. Oh. Bus Nugraha anjeunna Terus enak pakinya kumaha? urang Cing. Dongeng ya. perkawis Nugraha ieu. Geus Cing heula acan dongeng lagi atuh dengekeun heula atuh. Panjang jadi kana beus segala jauh. Orang motong, orang besar itu panjang deh masalah. cakap juga. Pokoknya gitulah. Para wargi sadayana di Kakak Nugraha Channel pokoknya mulai hilap. Salam 8 lembar. Kade camkan itu. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.